barang dina waktu enjingna pala hadirin ieu jami teh meungeus puluhan ribu. Sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep anu malalas hur. Enjingna pa kinten tabuh 8 sumping Pak Haji Hasan sareng Ibu Haji kalayan Ratna Mintarsih. Eta Ratna Mintarsih teh Pak barang lungsur tina mobil sareng Ibu Ramana. Ai sapanjang jalan Ibu Ramana teh ngan nganasehat neng geus caroge kitu mah ulah diropea geulis. Tapi toleh nu geulis mah Pak manahna teh tekun bae ka salaki. Soleh manahna barang lungsur nu geulis teh ieu jalmi dugi ka kabeh panon teh ngahiji ningali ka Ratna Mintarsih. Ningali kageulisanana mani mencrang kidig ringit lengkah perak kepatna mani singkartip. Aduh Gusti jalmi teh sadayana mani geger tukang cenol sampe bahe tanggungan cenolna. Nuker ngadaang toge eta toge nepi kalebah kana irungna. Nuker ngarokok nepi karagag eta rokona. Ku sebab naon ku geulis. Waduh ceuk Arman mangkaning lalakina ieu onyet ieu. Aduh Gusti eta Ratna Mintarsih bunga anu taya hinggana. Nah Gusti barang retne nyos salaki ya Allah. Pamentena cumang cemong ku hampas kopi. Da eta si Karman heureuy lamun aya kampas kopi teh dicerongkeun kana beungeut Ahmad Pak. Ratna Mintarsih barang retne nyo nu jadi salaki keur ngahareupan hau. Kulitak harita keneh pinsan Pak. Ibu, neng kunaon? Aduh, seueur patuangan neng Bu. Padahal nu geulis teh nyo caroge. Eta Ratna Mintarsih teh Bu. Neng teu raos patuangan ya Allah. Leh kunaon ieu kunaon? Teras diarangkat Pak di pararayang Gusti Ibu patuangan teu raos. Dedeh teuing nu geulis teh Pak teu buka rahasia. Si oreng ningali carogena Ki Ahmad ya Allah. Eta nu geulis mah tetep Pak koko jengkengeun eta manehna ku sebab ningali caroge. Eta dokter ti mana oge dipanggil disuntik sabara-bara kali najis teu tiasa mengpan. Ku sebab tekenan Ratna Mintarsih ieu banget imut kanu jadi caroge. Tekenan batin. Paladirin jalmi puluhan ribu. Ku sebab bade ngahadiran ieu anu genep ulama. Para menak, para parantos kumpul. Jelma-jelma beunghar parantos kumpul ku sebab pikeun mapag ieu ulama teu samarangan jalmi. Jawara-jawara geus kumpul pikeun ngajaga keamanan ieu hajat jelma beunghar. Barang kulang leuwih jam 4 sore eta ulama anu galep kabeh parantos sumping. Ieu para menak Pak meningantai rek hormat dedeh teuing ka ieu ulama. Waduh ribut ulama datang. Jol teh eta ulama nu genep. Sadayana menak berikut Bapak Haji Hasan mertuana Ki Ahmad Pak sujud kabeh ka ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kabeh manis sakumaha halang layangan borta. Cek Pak Karman mah teh nyo tuh ulamna tuh. Eta si Karman nyebut ulama ge teu begug ulamna cenah. Tuh teh nyo ulamna tuh. Ulah cara sia hirup teh goblok. Ai hayang boga pamajikan geulis kabegug eueuh sia tuh teh nyo ulamna tuh. Eta Ki Ahmad teh ngaleret ka genep ulama. Barang ngareret Ki Ahmad ya Allah bunga anu amar watasuta. Gunung Himalaya ageng-agengan manah Ki Ahmad. Ieu ulama anu genep teh barang ditingali ku Ki Ahmad murid manehanana. Jadi Ki Ahmad pertama gaduh santri teh eta anu genep.
dedeh teuing aduh barudak maneh nu bakal ngaji dina hate kiamat Gusti anjeun mah moal nyaho guru nuju sangsara ngahareupan hau aduh maneh anu dipanggil parang sama mate saha dina hate si Karman mah keukeuh we bari narok tuh ulamna tuh cangkurak sia ulah ngalamun mek ulamna tuh nu geulis tetep Pak Bu teraos Bu kunaon atuh ieu panyakit pohara mah dur magrib jelema geus rapat dur isya netepan isya beres netepan isya siap kabeh para panitia jawara-jawara kumpul dulur-dulur cek protokol di mana ieu ulama disilahkeun ulama nu kahiji koma anjeun ulah garaneng awewe nu mawa budak lamun ceurik bawa sing jauh teu meunang Karman ka Ahmad Mad teu meunang ngomong sajabati ngomong batuk bersin teu meunang nyieun we kasulitan euy kira aku cenah ai batuk mah teu meunang kebuk sakoing remen pisan euy jalmi ngabulu manuk der pangaosan Al-Qur'an barang beres ngaos Al-Qur'an disilahkeun ka ulama anu kahiji der ulama teh ngaos aya model Pak tengah-tengah maca hadis eta ulama si Ahmad ngagorowo salah rebeg jelema bingung kami saha nu nyalahkeun saha euy cek Pak Karman aduh goblok sia make nyalahkeun sia teh gebug naon sia teh ulang ngajar sia sakali deui digebugan ku aing saha mang dah ieu budak goblok ya awas tah pingpin mang teras we ulama mah ngaos teras beres ulama nu kahiji teras ulama nu kadua kitu deui wae barang tengah-tengah maca hadis salah waduh ribut deui ulang ajar sia sia teh naon kabogug sia teh haye geus ya Ahmad digarbugan dicari witan eta ku jalma pedah-pedah ngabolohok nyebut salah ulama nu kadua disalahkeun dugi kalabah nu tatilu ge disalahkeun nepi ka 5 Pak Ki Ahmad kopeahna diduruk sabelah tinggal sabelah deui beungeutna eta Ki Ahmad sakumaha birit seeng dicerong ku jelema dianggap pangaco barang dugi ka ulama anu terakhir beres uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dulur-dulur cek ulama anu terakhir kaula moal bisa ngaji sebab didengekeunana ku kaula timulain ulama ngaji anu kahiji ulama nu kahiji ngaos aya nu nyalahkeun kadua nage aya nu nyalahkeun katiluna sampai kalima ieu ulama aya nu nyalahkeun geus mama mah moal ngaji hayang kapanggih jeung nu nyalahkeun alah ajengan jelema gelo ieu mah jelema gelo mangga we teras ulah didenge kan gelo hayang nyaho di gelona bener hayang nyaho di benerna bawa ka dieu pala sadere Ki Ahmad diseret tinu poek di bawah sedihna Ki Ahmad sapanjang jalan ngaliwatan jalmi seueur eta anu deukeut ka Ki Ahmad kabeh narokan ka Ki Ahmad cek Pak Karman hayudak sing sarareubeuh gebugan ieu jelema baju sararoe kopeah tinggal sabelah birit hideung sakumaha birit seeng beungeutna teh dugi ka hideung sakumaha birit seeng euneur jelema mata simeuteun jelema gelo barang dibawa kana tempat anu caang dina hareupeun ulama nu genep para mena kabeh ngabaris geger jelema Ratna Mintarsih beuki jojong kengan Pak Haji Hasan mitohana meuni malik kana tembok silana sok sieun ngaku mitoha mangga Pak bade diprek-prek ya Cek Karman taros ku protokol saha ngaran anjeun
Ahmad Pak Ahmad jelema bener maneh jelema gelo cek Ahmad jalemi bener Pak salah panggelo-gelona jelema maneh wani maneh nyalahkeun ka ulama naon kabegug maneh naon pang bisa maneh goblok setan peak dina dicarekan Pak cek Ki Ahmad hampura we ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal moal dihampura ampun we Pak moal dibere ampun goblok maneh paladirin ieu Ki Ahmad mentah dihampura teu bisa dihampura menta ampun teu bisa ampun Ki Ahmad teh emutanana dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana bayah langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda kelayan dicangredkeun dina ujung rambut parat kana ati sono bari anu murni para panitia denge ye kula cek Ki Ahmad balangsa kula seubeuh 2 poe teu meungih nyatu ye kula anjeun beusi hayang nyaho cek Ki Ahmad kula kapalang tanggung dina ieu waktu anjeun hayang nyaho kula moal bisa nyalahkeun lamun teu bisa menerkeun kula moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca nyaho kula moal mah rumaling ngawuduk lamun kula teu boga kalapa barudak salah maneh teh bener ngaji mama teu betah inget maneh ka mama pala saderek ieu ulama nu genep barang nguping soanten nu jadi guru ngajerit maratan langit ieu ulama ma anu genep nyuksruk kabeh nyium inung suku Ki Ahmad ma teu sangka mama aya di dieu barudak sangsara aing mah di dieu geus maneh ulah ngaji mama nu baris ngaji dulur hayang ngaji nepi ka jam sabaraha anjeun luar Ki Ahmad ngaji eta jelema eueuh nu bisa ngomong maneh teh salah cek ilmu nahuna cek mantekna munazarahna ratna minta si ceceritan komo jelema menak kabeh pada bengong si horeng ieu ulama anu genep oge muridna ieu jelema daratang nu marawakeun jas marawakeun pakaian samping mama wayah negara salin mah tara salin kula mah der Ki Ahmad ngaos Quran jelema muriding bulu punuk kabeh pala hadirin sadaya eta Pak Haji Hasan mah diluncat jeung pamajikanana aprak-apakan ka unggal jelema aipokna teh pan eta cenah minantu abi cenah Pak minantu abi cenah eta pala hadirin Ki Ahmad der teras-terasan ngaos eta jalma mata simeuteun mah eta kabeh si Karman geus teu paeh teu hirup ngajopak di kebon cau jelema bingung kabeh ratna minta sih pukulingan nyeri boga salaki dihina ya Allah horeng eta Ki Ahmad teh pohar anu akhirna pidato ratna minta sih dulur-dulur ieu teh salaki kuri deuh teuing yen boga hajat tega manitip titah tukang naheuran cai mani pinuh ku hampas kopi hampura ibu hampura kabeh jelema minta dihampura kabeh cek ratna mintar si eueuh nu cergi manusia di dieu boga rasa nikmat boga rasa harta kakayaan loba teu ditasarupkeun kana jalan Allah ka manusia tetep wani ngahina basa peak kuratna mintar si cahcar bolang kabeh Pak Haji Hasan mah ongkoh we eueuh ka erana ka unggal jelema pan eta cenah minantu abdi tadi mah tepi kanyang hareup kana tembok sieun ngakumitoha tah isuk-isuk teh Pak jelema geger mobil saayana mobil nek ngawal Ki Ahmad tetep Ki Ahmad teu daekeun kula biasa ngagiringkeun kobo haye mang balik mang ngajakan dewe ka Pak Karman eta Pak Karman sieun ka Ki Ahmad asane nyomaung lamun ti heula ni heulakan maneh paneuri maneurikeun maneh bubar eta hajat nu boga hajat pinuh ku nasehat jalmi Pak Haji Hasan pada nyekseukan kiamat mulih ka bumina ratna mintarsih
Pak Haji Hasan ge bingung tersangka ya Ahmad pohara horeng teh ngajina ilmu pohar. Tah Ki Ahmad teh putus ngalalakon nepi kana 7 bulan.